Bangsa. Tah. Bangsa sia. Aduh ampun Pak. Ayo, beunang sia. Ampun Pak. Ieu bangsa teh. Sia. Pak. Aing mah teu kuat, aing mah. Pak. Sabaraha poe. Naon make papa aing teh bapak maneh? Pak nyeri Pak. Naon nyeri? Aduh itu bapaknya. Sia. Pak, ampun, Aing mah Pak. teu kuat aing mah. Maneh sia nu ngabangsa teh nya? Itu bapaknya, itu bapak. Aduh. Naon make aduh-aduh? Pak, aduh Pak. Naon candi teungeul cenah naon geus aduh-aduhan. Ieu sia. Cicing geuning. Aduh Pak, ayeuna Pak. Aduh benar nyusul. Aduh. Ya. Aduh, maneh sia ngabangsa teh nya? Henteu Pak. Lu masa sia ngabangsa? Aduh Pak, henteu. Lu bener. Henteu. Maneh nu malingkan kentengnya. Itu bapak. Kira-kira. Palangit, kenteng, kereta api, kolor, kabeh dipaling. Naon eta teh? Henteu Pak. Ah, Bapak Abdi mah nembe sakali mau di dia. Bohong sia. Bapak atuh Pak, kira-kira Ajar Pak. pisan. Nah, sia. Abdi ngan maling langit pungkul. Aduh. Bapak mah kira-kira sing awatos atuh Pak. Abang-abang ke bangsat Bapak mah. Aku sia. Bapaknya. Aku tong Pak Abdi insya Pak lah. sing ari mah. Aduh Pak insya. Di ayeuna Abdi janji ka paeunan Bapak Pak. Moal jadi bangsat deui Pak. Heuh, halus. Eureun Abdi deuk jadi garong ayeuna mah. Aduh itu bapaknya. Kok mah kana teu teungeut teh lebatan kana amis. Tah nu kecap pas deui Pak. Aduh Pak. Aduh. Sia. Cik ieu sing bener atuh. Ulah ngabahas. Da Abdi mah di piwarang Pak. Di piwarang kusaha? Ku si Deseng. Satu ke sudah sana. Gua gedung Abdi. Aduh, daek we maneh teh nu dititah ku si deseng ka api neraka daek. Alim. Nah, atuh maneh daek. Ye, eueuh deui maneh teh pagawean di dunya teh ngabangsat we. Teu Abdi ge justru ngabangsat teh. Terus insap kamari-kamari Abdi nyopet pan Pak. Ayeuna liren Abdi kana ngabangsat. Tas sekedik Abdi teh ngadidik diri pados jadi garong. Aduh, itu bapaknya. Jawaban teh bener deui wae. Pak. Ieu Bapak mah ulah neungelan buuk atuh Pak. Lah, sing nyaho atuh. Aduh, ye. Sing insap hayam di kampung ieu geus sabaraha poe eueuh. Munding, kuda, imah dibangsat kabeh. Di badong make naon teh imah? biasa tinggal baju. Lain maksudna eta. Atuh, itu bapaknya karena tetangga teh bapak. Encan, ieu mah nu sorangan. Aduh, aing mah geuleuh. Cik sing insap atuh. Aduh. Aduh. Siap. Hansip teh kalau kadeungelan bangsat tuman siap. Ampun teh siap. Ampun. Geus sabari jisnya makan bangsat. Numai sakali. Tuman siap. Copet bangsat di tenggelan. Ampun. Acan sia deungeulna ge. Encan. Tuman siap. Geus sabaraha kali sia deungelan bangsat? Numai ayeuna pisan. Ampun aing mah bisa ka batur. Maneh nu nyokotan hayam 5 sia tinggal genep. Abdi mah Teu kira-kira abdi mah da sia. Kapaksa kusaha sia. Hoyong pujieun abdi teh lewat bangsat teh. Tuman sia teh. Cicing aing mah keur deungelan sorangan. Aing deungelan maneh. Iya abdi mah kacepet. Aduh bangsat teh. Ke. Ayo ujang salarasna hansip sanes. Abdi terus terang nama abdi ge pantes ngabadog abdi teh saras. Kita bisa korok. Kapan akan bangsa? Ayo ujang atuh. Sing atuh ai ngabangsa teh sing badami jeung akang. Di mana teh? Gua akang jang dirugi. Akang tepan ngabangsat emas. Kapangi? Kunaha? Heuh untuk emas ku akang didudut. Udang jelemana jang. Sugan teh untuk emas sanes ku akang untung dipariksa teh untuk kone. Aduh, akang mah. Eta ayeuna mah mu. Akang mah tadi tos nipu hansip beunah teh. Kumaha kitu? Heuh, tos nipu hansip. Pan akang teh sebenarnya mah teu ngabangsat. Batur teh tinggorowo. Bangsat, padahal lain akang. Akang teh ngaku ka hansip teh dibobodong ku akang teh. Pak, abdi bangsatna katipu kabeh, abdi ditengeulah. Aduh, aya lucu gitu. Ngeunah teh nipu hansip, abdi teu kasiri. Abdi ditareungeulan, padahal sanes abdi ngabangsatna mah. Aduh, Eta aya lucu pisan. Ayeuna mah kieu we. Urang bagi dua. nya. Cek akang mending bagi tilu jeung nu boga imah. Kumaha ieu teh? Ini urang nyaman deui objek saja. Hayu jang ulah di deung mau maksud mah kagok. Akang buka objek ieu. Di mana? Hah? Daek ujang maling mau.